kaderek sekolah keberangan. Neng, Neng, kira buga. Neng, rapi kening kamarna. Seperti nama ayah. Kemana budak teh? Gek. Hei, belah itu. Ngeleng. Aduh, apa lagi ngeleng, guys. Anjir. Kata jadi. Gek. I see ya. Ayo naon deh, ningali adi dek teh tadi mah geus ini sakola ka ditu jeung babaturana. Asa aya nu ngageroan? Di mana? Kasih itu payun. Isda, neng salah tanya ama ka naon atuh da atuh jujur bahwa sapat we teh nanganu. Is bingung neng mah. Gip. Tuh si Jenny urang beli deui. Mana? Itu gening tuh. Ayo guys kan? Yuk. Jen. Sapatu jore. Non di mararane teh bos, kenapa ngaledek urang wae sok wewe ulah ngabuli urang. Terus tuh si Jenny, astagfirullahaladzim, aya naon kitu? Teu terang menean urang saperkeun yuk. Jenny deh naon? Tah mararane ngagangguan. Mararane maraneh kadewek tonyok. Jangan eta na baju mana hilang mana? Sarang yang ngawaradul ka euy. Rames serge tingkap bergeping-geping. Nonya jiso. Gas. Saro ge ngerjain si Aja jeung Ciasna. Si bener pisanan kudu sieun ka jelema kararitu. Assalamualaikum. Maman, kunci deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sana aja. Ayah di Lebak. Neng. Lebak apa sih? Bisa. Bisa sih kemana? Nama lu? Sampai. Saya di imah. Aku lihat sendiri. Aduh, tadi ditarik kulingnya ribut. Salah sih, bos. Kenapa mereka cari lah? Sih, bos. Gila amat. Tahu deh. Ulin teh, ayo. Ayo gaskeun. Non. Tadi itu kalebak wae naon Jack lanjut lu mana nanya teh balik bener deh kah bapak dek anu gawe nan gawena jauh di mana di gawena di Jakarta di lingkungan bapak dek baheula. Si Ujang teangan
bapak di dia gini. Saya cari punya jang. Kelas suruh wae. Man, kumaha dina teh? Ingat naon jang? Bapak nawarin pegawaian Pegawaian naon di mana? di itu dan jauh gawe di Jakarta. Oh, engke orang tepungan ke bapak. Oh, kayak kaditu nya Mang. Insya Allah jang kemarin nges pada maghribnya kudu bejakeun ke bapak. Bang, Waalaikumsalam, mangga kelebat. Mangga cari jang. Aya naon mang masara reuwas ya. Lain mang, tadi barudak di kebon. Urangnya tadi di kebon sih, kan pas neangan barudak aya keur ngaresuluh. Tak cenah ngajarkeun pagawean di Mamang, emang bener aya mang. Nya mang kamari dudungan urang anu baheula nelepon ka dieu peryogi nu gawe. Mang ditampi caina. Mangga. Emang gawe naon mang? Lah eta na berguna ai daek mah. Mang, ai uing masih gawe naon wae nya mang. Kan ari inti nama meureun uing ge sarua, maksudna butuh duit gitu mang. Ari pagawean mah naon wae nya gitu. Hiji meureun urang terbutuh, kaduana budak karunya ke lebaran memang keur nganggur geus lila mah. Oh nya heueuh tuh imam mah siap mah isukan ge meureun langsung mangkat dianterkeun ku budak. Ya tuh mang hari mamang serius mah atuh uing meureun kerek wajah heula kabarukan budak gitu heueuh. Kita budak dua. Nan ieu teh saeutik mah uing teh bingung nama keur ninggalan budak uing teh boga duit saperek-perek aja bingung nama eta. Ai masalah budak mah ada di dieu we aya baturna ieu si Jack. Ya tuh mang hari kitu meureun urang ngadengena ge leug-leug. Pisan saacana oge. Ya tuh meureun aya nama uing arek bebeja heula meureun tah ka budak awewe. Setelah cuman ngilu di dieu. Kerjanya. Oh heueuh atuh siap mah. Duh, mang jadi repotkeun ieu nya mang ya. Tur nuhun pisan nya mang nya. Sami-sami ngan saeutik. Tah mang atuh meureun aya nama uing arek balik heula. Hiji arek karesian pagawean tah dinya tadi saeutik deui ajueun. Emangnya aya nama balik heula we. Jang. ya. Neng. Neng. Kali ya coba sekedap. Neng. Hari neng kunaon? Jeung si Aa terapa tanya hari ngali kunaon? Muka tuh dok nengok ke anon mah silhan sepatu nangan beledak deui nanti barudak. Lah tuh neng, sakitu geus uyuhan si Aa bager ka neng. Eta ge meureunana bongkar cengcelenganna kamari ka bapak nganyarios. Keun atuh neng ke urang meser sepatu salsin jeung pabrika bapak dipangasyarekeun nya. Maaf atuh Neng, bisa juga nang usahakeun ngabongkar celengan. Ulah tuh maafnya neng. Nya atuh teu naon. Tah jang, neng, kudu kitu jang jeung dulur mah, kudu repeh, rapi, silih asah, silih asuh, tong jeung dulur wae jeung tatangga ge ujang teh kudu rapi nya jang, jeung saha deui atuh ujang hirup teh, jeung tatangga, ulah sok silih ledekan, ulah sok silih jaman dudan nya jang nya. Boh jeung ujang, boh jeung si neng na. Nuhun Pak. Nuhun Pak. Coba neng, ka dieu neng ngecekat bapak. Ujang we sampe ieu ka bapak jang. Tah, ujang, neng,
salah aku bapak teh mararane dikarumpulkeun di dieu teh. Bapak teh arek izin enjing bapak teh bade berangkat ke Jakarta. Ya ngiring. Ulah gelis bapak teh bade damel ka ditu teh nganggo memperjuangkeun mararane kabehnya. Bapak angguran doakeun sing cager dibitunya sing hasil mungkin uihna tah neng aya di bumi nya sing balalager sing pinter tah ujang nitipnya kasih neng tadi bagus kaset. Bagus, aset gelis. Bapak bade berangkatnya doakeun ya. Ya. Ya habis saya. Kadang si awet kadang. Ada banyak anak lagi. Assalamualaikum. Lam. Jika kita kirim Bapak neng hoyong nganterin ke payun. Gelis, aset. Bapak. Bapak. Tilu action. Nah, di mana raden tenda kapok apa nggak sih kamu kayak Cut. Hiji, dua, tilu. Bapak. Anak-anak tuh tong jadi. Upahan. Tilu. Tilu. Tilu kamera roll action.